Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandar Buntut bagian ka-7. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu bapana abi mah teu suka mun bapa kieu wae mah Bu Haji mani pertengtang ari Haji Ahmad bati ngeleper ambekna lumayan ngan bae ditahan puguh mun teu ingat kana kaayaan diri mah merenjol gampleng nampiling bubuhan Haji boga dadasar moal cara nu baragajul. Sabar ibuna ulah nafsu teuing kitu sagoreng-gorengna oge bapa teh salaki ibu nu wajib diajenan ku ibu. Na kunaon atuh ibu teh perkara nu kitu wae dijieun ribut leheng lamun kokom teh nya kumaha mun henteu. Sabar heula Bu, nyarekan mah gampang tapi kudu aya buktina heula. Ieu mah pedah patanya wae dianggap goreng. Memang jelas kabukti katempo ku panon ibu moal sapati-pati ambak nyarekan lamun teu puguh dosana. Tempas Bu Haji tetap nyerang. Can puguh Bu, ari patanya mah geus wajibna da jeung sasama manusia. Komo ieu mah tur pisalakieun eti. Meureun kokom oge hayangeun patanya, hayangeun ngaku. Nah ari ibu bet babari pisan nyangka teh. Geus lah ku abdi oge kaharti. Bapa mah berat ka adi tibatan ka anak sorangan. Geus urang jeung ibu we eti mah da sidik bapa mah geus kitu kahayangna. Ulah salah paham Bu. Ari bapa mah ka eti nyaah da ka anak, ka kokom nya kitu da ka adi bapa. Kaduanana oge bapa mah nyaah. Ieu mah ibu nu kasieunan. Padahal sanajan bener kokom hayangeun ka Herman oge. Meureun ku bapa dicarek. Sabab jelas salah. Nya lamun eti can ditanyaan mah teu nanaon da sifat ning jodoh mah saha nu nyaho. Sanajan adi sorangan mun bener salah ku bapa oge disalahkeun tur ku bapa dihukuman asal jelas bukti-buktina. Ari kieu mah bapa can bisa nyalahkeun kokom lain pedah ka adi. Omat ulah salah sangkaan. Pokona mah kudu mikir we da ibu teh geus kolot pira ku Herman rek ngebedokeun. Cul eti gap ka kokom meureun eraeun ku urang. Ibuna ayeuna mah ku bapa oge kapikir. Tur kaharti ibuna nyangka teh lain nyangka-nyangka teuing. Tapi ibu ngewa ka kokom, ibu mung kacicingan ku adi beteung. Haji Ahmad bari neuteup. Ibu Haji jempe dikitukeun teh da rumasa kitu pisan maksudna teh ngagorengkeun nyi kokom teh. Dumeh ngewa ameh nyi kokom diusir ku Haji Ahmad. Cohagna mah ibu Haji teh embung kacicingan ku nyi kokom adi beteungna. Ibu, abdi mah percanten Kakang Herman piraku anjeunna bade jalir janji. Kitu deui ka bi kokom, abdi mah percanten piraku we atuh. Bu, bi kokom bade tega kitu mah. Tos we ayeuna mah ulah kateterasan. Nah ibu sareng abah teh nyaah ka abdi. Nah ibu sareng abah teh moal nguruskeun ka abdi. Apan abdi teh moalami deui. Moalami deui oge bade salametan. Ari dianggo ribut kieu mah kumaha atuh? Engkena ning eti nengahan red ka ibu Haji red ka Pak Haji nu direret jerempe teu nyarita. Geura we emutan ku ibu sareng ku abah bade salametan hayoh dianggo ribut. Kumaha upami urang sadayana kawiwirangan. Nah ibu sareng abah moal isin. Dasar we atuh indung maneh mah tibareta oge kitu wae adatna teh. Da ka abahna oge jadi bingung. Da ibu oge moal nyarekan teu pupuguh. Ari teu puguh dosana mah ibu ge eling lain gelo. Bapa maneh mah berat ka adi tibatan ka eti teh. Bu Haji nyaritana teh teu daek leuleuy jeung teu bisa didamekeun keukeuh wae nyalahkeun ka Haji Ahmad. Eta ibuna teu beunang disabaran
tetela ngewana ka kokom tehnya teu nanaon ibuna ayeuna keneh oge kokom ku bapa rek dijurungkeun ka emangna nu di jalan situ saeur ambeh beres bapa ambeh tenang teu loba dedengean mangga teh teuing eta mah da karayina ieu ari ibu mah teu wasa sieun disalahkeun Bu Haji hatena bungaheun pisan ngadenge yen Nyi Kokom rek dipindahkeun ka situ saeur teh. Ari Nyi Kokom ti tadi oge ngadedengekeun hatena ngan batinna langsa. Bet ku teu nyangka boga dahuan goreng adat embung akur jeung dulur tapi sanajan kitu oge ku Nyi Kokom teu dipake aral subaha pasrah we kanu kawasa da geus kudu kitu meureun nasib dirina. Isuk-isuk Nyi Kokom geus beberes sakabe papakeanana diasup-asupkeun kana koper kulit. Ari Haji Ahmad ngajentul gigireunana nyaksian bari jeung ngalimba sedih mangwatirkeun adi manehna oge lain teu nyaah ngan kudu kumaha da pamajikan goreng adat ari rek lawanan harita mah salah pisan sabab keur meujeuhna riweuh nyang hareupan salamatan nu jadi anak piraku deui rek cuel tega ka anak. Kulantaran eta kajeun ngelehan maneh Nyi Kokom di PHP-keun heula di emangna nyaeta di situ saeur. Nyai sing sabar geulis sing pasrah ulah rek aral subaha akang lain tega lain teu nyaah akang lain teu wani ngalawan ka ceuceuna ngan akang ngaragangan jeung ari pokona mah meureun ku Nyai oge kamaklum da akang teh keur nyang hareupan ka susah teu pihadeun ari akang kudu kawiwirangan ngawinkeun anak mah nya wayahna wae Nyai sing sabar keun engke mun geus tiis mah ku akang dipapagkeun deui. Haji Ahmad semono ngageri Cipanon ngembeng teu tahan ngabendung kasedih hate nu karasa peulih lir anu digerihan da eta oge ari hate mah teu tega ngan tinaku kapaksa teh. Kang Haji ku abdi oge kahartos sawios atuh kedah manghariwangkeun teuing ka diri abdi da ari kanyaah akang mah ku abdi katampi lahir dunya akhirat kanggo abdi mah teu aya kaawonanana cece ngagaduhan manah kitu teu nanaon da saleresna abdi mah mung ngaririweuh wungkul di dieu ge. Nyi Kokom nyaritana bari jeung nyusutan Cipanon hate sedih lain di kieuna nya eta atuh Nyi ari sifat jelema mah geuning beda-beda ceceuna kitu ka Nyai ceceuna kitu ku Nyai ulah dipake nyeri hate keun wae antep anggur bang berangkeun da ari dipake teu ngeunah mah sok terus jadi pikir heuh Nyai ruksak awak sorangan cicing di Mang Andi Nyai kudu bener bager ulah carekeun tong era-era da Mang Andi teh bapa keneh Nyai ambeh Mang Andi nyaaheun soal jajan mah tangtu ku akang oge saminggu sakali dianteran ka ditu. Nuhun Kang sateu acana oge mung kumaha ari cece sareng Eti nuju ka pasar mah panginten abdi teu tiasa pamitan heula. Nyi Kokom sanajan diusir-usir ku Bu Haji oge tetep wae manehna mah indi teh hayang bebeja heula ngan harita Bu Haji keur eueuh balanja ka pasar dibarengan ku Neng Eti. Ari rek didagoan da puguh lila katambah ku Haji Ahmad dititah buru-buru da hariwang Bu Haji datang heug wae ribut deui keun wae lah teu bebeja oge pepeuriheun didagoan bisi pipaseaeun deui tah ieu mah keur jajan minggu engke oge ku akang dikirim deui. Haji Ahmad bari mikeun duit 5.000. Nuhun atuh Kang. Nyi Kokom bari nampanan sup duit teh diasupkeun kana kantongna geus kitu terus kaluar dianteur ku Haji Ahmad nepi ka sisi jalan. Kana beca wae Nyai paling ge 50 perak. Haji Ahmad bari terus ngageruan tukang beca celak Nyi Kokom diuk samemeh indit Nyi Kokom ngalieuk heula pokna teh. Mangga Kang. Pek Nyai ku akang didoakeun tembal Haji Ahmad bari terus netep beca nu ditumpakan ku adina bari dibarengan ku hate nu ngahlas sedih perih pedah teu bisa ngurus teu bisa ngajujurkeun nu jadi adi. Harita teh poe Senen pas sore sang surya geus rek nyumput satukangeun gunung kaganti ku hibarna warna layung nu marakbak ting sariak semu koneng beureum ngora.
Dina kaayaan nu sarupa kitu loba jelema nu liar keluar imah maksud jalan-jalan pelesiran pangpang namah barudak-barudak ngora ngadon cari hawa jajaka pagandang-gandang kaum istri pagelis-gelis indit pelesiran ka kota teh bat kawas nurek ngadu kagelisan komo barudak ayeuna nu keur mejehna edan ku gaya hipis da eta we sagala dipake pakaian direka-reka malah aya nu dirawis-rawis sabareh beheung di kongkorongan kurante calana dicurat caret banget diulas dalamun dipikir mah lain tambah hade tapi tambah ngewa siga bebegi sawah asal rupa si cepot jadi rupa si togog apan eueuh ningkatna nu sidik mah leuwih goreng patut mata kudu hati-hati karena pengaruh kebudayaan dengan mah ulah sagala diturutan teuing kumaha mun geus kapangaruhan pisan nepi ka jadi hipis nyaan nah moal era cuang ceung sorangan eueuh baturna nya eta kurang-kurang nama bangsa urang teh kapeped kapangaruhan ku kabudayaan dengan malah ayanu mata kacida nurunkeun harkat bangsa Indonesia ceuk nu sompral mah ngerakeun RT jeung RK cenah da eta atuh awewe teh ngan ukur di cangcut wungkul ari di kamar mandi teu nanaon ari jalan-jalan ka kota kikituan mah asana teh bet kacida teuing ngaruksak moral nurunkeun derajat kaumna siga pisan nu teu kabedag meuli balacu keur baju nya kitu deui lalakina eueuh bedana aya pakaian rapih buuk dijabrig-jabrig nanaonan cenah eta teh eta kitu ameh ka aku jadi veteran urut pejuang 45 lamun ditataan mah loba cawadeunana teh ngan teu perlu di dieu mah diomongkeun da ieu mah rek ngadongeng keun nu kitu mah engke oge eling sorangan kaduhung sorangan urang teang ka alun-alun harita keur mejehna rame loba jelema di bioskop nu ngajajar belah wetaneun alun-alun teh maniheureun usik ku nu lalajo komo filmna film rame hiji film nu nyaritakeun agama nu hiji nyaritakeun kaca bulan opat bioskop teh filmna beda-beda tapi nah hanya anu lalajo teu boleh loba kana film cabul tibatan kanu sejenna mah komo ari kana film agama mah nu lalajo teh teu metet ngan ukur tengahna tina film cabul eta kitu ari cabul mah rame loba sernudna eta kitu ambeh menang contoh keur engke di imah dipraktekeun bari jeung teu kapikir kana akibatna komo pikeun barudak ngora nu can pernah boga pamajikan teh loba film cabul jadi loba awewe nu ngajuru teu pupuguh nah eta teh teu ngaruksak teu ngarugikeun keun wae kumaha bapa-bapa nu agung urang mah asal murah beas cukup kumurah beas wungkul nyaeta cenah ceuk Pak Haji Ahmad mah hayang gemah ripah repeh rapih aman tentrem lalugina da nya kabeh oge hayang kitu saha nu hayang ripuh aya-aya wae ari Pak Haji panjang teuing ngawadul teh urang malikan wae ngadongengkeun Herman si Raja Buntut sore eta teh Herman geus aya di alun-alun duit loba da puguh tas narima setoran ti para agen keur pembukaan loto engke peuting paroman marah mai daweung ludeung hate gede da kitu atuh sifat jelema keur loba duit atawa keur manggih kasenangan mah mani teu sirikna saperti Gatot Gaca teu cara keur kapanggih jeung kasusah awak leuleus tareunangan rek kaluar ti imah oge watakna teh haroream tapi kana barang dahar aduh dadak-dadakan ngabogaan beuteung karet Herman ngajanteng hareupeun bioskop Nusantara leungeun duanana ngodok saku beungeut tanggah nempuan gambar paeh nu ngajajar luhureun gedong bioskop tadi nama Herman teh rek lalajo ngan kabeneran karcisna beakeun atuh manehna ngajentul tepuguh nempuan mojang nu lalar liwat kabelah dinya panona seukeut pisan ka ditu ka dieu neangan nu lenjang lareti wetan kakulonkeun aya Honda bebek ngaliwat nu tumpakna hiji mojang nu disebut mojang agogo tea sabab buuk jeung pakaian tur perhiasanana ge kabeh tina model agogo mangga ieu nya ka para sepuh anu kaalaman panginten naon ieu agogo teh nya serat wae di komentar
Sakilat ku Herman ditetep manehna rada ngacenghok nempo mojang nu sakitu luasna teh dasar lalaki tukang cala culu. Teu loba pikir deui motorna dilumpatkeun nyusul mojang nu bieu ngaliwat kana Honda bebek. Leok nu diberi teh mengkol ka jalan Oto Iskandar Dinata. Pot kakidulkeun. Leok ka kulon ngaliwatan jalan Astana Anyar terus ka jalan Kopo ku Herman terus dituturkeun tu kangeunana. Motor Herman geus ngarendeng jeung motor si Mojang. Red Herman ngareret si Mojang ge ngaliuk nyeh duanana imut. Herman beuki wani wae. Da ceuk pikirna geus jelas daekeun atuh. Pok wae nanya. Bade ka mana? Bade wangsul ka rompok. Tembal Nyi Mojang bari ngadilak semu nugu meulis. Di mana kitu bumi teh? Herman nanya deui panonna mah teu lesot neuteup. Cakrat situ saeur, tembal si Mojang. Moal kabotan kitu, upami akang ngiri ngajajabkeun ka bumi. Hatur nuhun pisan, sawios atuh ulah ngarepotkeun. Ceuk si Mojang semu bungaheun sahanteuna manehna teh geus kabandang ku Herman matak atoh teu nolak. Nya kitu deui Herman harita mah teu inget ka Neng Eti, Mojang anyar we nu jadi pikiranana teh. Gancangna carita Herman geus nepi ka situ saeur reg si Mojang eureun lebah kulon. Herman ge milu eureun. Pok Herman nanya. Palih mana bumi teh? Ieu palih kulon nu aya tangkal jamu. Mangga atuh kararompok. Si Mojang mani darehdehna keur tapi Herman nolak. Manehna era keneh mun terus nganjang mah. Teuing kunaon teu kawas ka Neng Eti. Hatur nuhun. Da ayeuna mah bilih ngaganggu. Sareng sakedap deui ge bade magrib. Keun we enjing ge ka dieu deui amangan. Ceuk Herman kawas nu heueuh sok salat. Kitu nya akang mah teu kersa diangken. Ceuk si Mojang bari malengpeng ku kelet nimbul ku imut. Puguh Herman dugdeg teu puguh. Jeung manehna teh kaditu ka dieu teu oleh bogoh. Komo ieu bojang agogo keur mah boga rupa. Katambah sona garepi karesepeun. Sanes teu kersa diangken. Kirang sae we ari ayeuna mah. Keun lah enjing pasosonten. Akang ka dieu deui. Ae teu acan nepangkeun nya. Nepangkeun heula ah. Ceuk Herman bari solongkrong sasalaman. Si Mojang sonagar pisan leungeun Herman jol ditewak. Kep sasalaman dampar leungeun silih tangkep. Hate sumublak awak oge rada ngeleper. Ratnasari si Mojang bari imut. Nandang tembal Herman bet ngakukeun nandang teuing naon maksudna mah. Di mana kitu bumi Kang Nandang teh? Di Paltilu tembal Herman. Gening tebihnya cekape tong lami teuing ieu teh punten we nya akang teh sanes nampik pangasih sanes teu kersa diangken da ieu teh seueur kaperyogian deui enjing masalse tangtos akang amengan ka dieu ulah hilap atuhnya bade jam sabaraha ka dieu teh Kang? Pasosonten we kinten jam 5. Awas upami bohong moal ditaros deui ku abdi mah upami pendak deui teh. Moal atuh rat, mangga atuhnya. Mangga Kang. Geuleyeung Herman kakalerkeun dianter ku paneuteub Ratna nu pinuh ku kageget nepi ka lesna Herman leungit tina paneuteub. Geus kitu mah Ratna ngarenghap. Sigana wae sugumangeun panggih jeung Herman teh sup kaburuan imahna. Motor distandarkeun ditepas jepret di kunci. Ari Ratna teh kaitung anak nu beunghar imahna oge gedong perhiasanana loba da puguh ku bapana diogo pisan. Horeng si mana horeng pamiarsa Ratna teh anak Mang Andi mangna Nyi Kokom teh malah Nyi Kokom oge harita teh geus cicing di Mang Andi. Antara Nyi Kokom jeung Ratna teh layeut pisan katambah Ratna atoheun di baturan ku Nyi Kokom teh mun indit-inditan sok beberengan. Harita mah teu bareng soteh dumeh wae Nyi Kokom keur kagok digawe. Demi harita Nyi Kokom keur diuk bari maca buku barang nyaho Ratna datang pok wae Nyi Kokom nanya bari ngabanyolan. Aduh mani gumbira pisan manggih naon Rat di jalan teh? Beda lah aya nu nganterkeun nya. Sok pura-pura. Komo we atuh ceuk pan bieu teh pendak sareng itu. Ratna teu kebat. Sareng saha? Syukur we lah cece mah doa ka sasaha oge. Nah atuh teu aku ka dieu. Isineun ceuk
saur nama enjing cenah bade amengan ka dieu. Saha ngaranna? Urang mana Rat? Nandang, urang Cijerah. Lumayan we ceuk keur kasep teh gaduheun Honda deui. Geura enjing oge tangtos ka dieu. Nya syukur we Rat, ari geus aya nu rek mikanyaah mah. Sing hade-hade wae Ratna ngalayananana. Kudu bisa meuli hate lalaki. Sifat kudu rintih. Nya kudu bisa dalam pergaulan. Ceuk basa Malayu teh mah. Ameh lalaki beuki nyaheun, beuki deudeuheun. Ulah model batur kagelisan teh sok dipake alat keur ngeret lalaki. Ratna mah ulah nurutan sabab eta teh goreng kasebutna. Naon gelis-gelis teh ceuk Mang Andi nu nurojol ti kamar tas salat magrib. Biasa we atuh Pak. Ratna ka bapana. Ulah api-api ngobrolkeun naon bieu teh. Siga-siga Rusia kabungahan cing bapa bejaan bari gek diuk. Eta cenah Mang. Ratna teh tos taeun tembal Nyi Kokom bari cikikik seuri. Duka ketang Pak. Abdi mah teu naon tempas Ratna siga nu eraeun pisan. Kunaon ieu teh? Terus terang we atuh Ratna. Manggih kabungah naon Ratna teh? Da teu mendakna naon. Dasar we ceuk Kokom mah sok taeun lah. Ratna bari ngahehe. Geuning dieu ribut nandang-nandang kitu. Saha nandang teh? Apan taeuna Ratna Mang? Nyi Kokom Mang nembalankeun. Duka ketah Pak, teterang Ratna tungkul aya era aya bunga. Keun wae Rat tong era-era Bapak oge moal ambek moal naon. Malah atoh nu aya mun nya Ratna geus boga kikindewan teh. Bapa mah nya tujuan pisan ngan kade ulah kabelejog. Ratna kudu bisa milih pisalakieun ulah padu asal lalaki. Maklum lalaki ayeuna alus hareupeun sok goreng satukangeunana. Ngaku bujangan loba kabuktian geus boga anak pamajikan. Ari keur bapa mah satuju wae da teu wasa nyarek teu wasa nitah. Ayeuna lain zaman baheula. Barudak bisa milih pijodoeun sorangan. Ngabejaan soteh bapa mah bisi Ratna kaduhung di akhirna. Sangsara keur laki rabina meureun bapa oge sahanteuna milu susah. Tapi lamun Ratna jujur rumah tanggana ayem tentrem lalu gina bisa hirup aya dina kasenangan meureun bapa oge kabawa bunga. Matak penting pisan milih pisalakieun teh. Da awewe mah jayana teh ngan sakali keur parawan wungkul. Geus jadi randa mah loba nu ngahina. Ayeuna Ratna geus boga kekenalan ka ngaran Nandang, urang Cijerah. Syukur pisan bapa satuju, tapi ulah bakadaek mun daek teh mah taliti heula ka kalakuanana, pariksa heula ka pribadianana, uji heula ka nyaahna ka urang. Mun bener-bener hade pe ku bapa disatujuan, tepi ka kawina oge Mang Andi mamatahan ka anakna. Dan mege pendak sakali bapa mah manitos ribut. Lain ngaributkeun ieu mah merebong bolongan. Memang kakara panggih sakali. Ari sakali teh sok jadi 2 kali, 3 kali. Lila-lila sok ngahiji. Ari Ratna di papatahan teh sok tara diragapkeun. Biasa atuh Mang, aya sieun tapi bari hai-hai sanes kitu Rat. Kokom mairan. Duka Ratna baeud padahal hatena mah bunga lain dikieuna ngadenge bapana geus nya tujuan teh. Pantar kumaha Rat Nandang teh? Sami we sareng Kang Dodi upami di dieu mah tembal Ratna balaham belehem. Sakola keneh cenah atawa geus digawe. Nyariosna mah tos ngadamel geura we enjing ku bapa taros da bade ka dieu saurna mah. Kocapkeun pamiarsa keur kitu di luar aya nu pupuntenan korejat Nyi Kokom cengkat. Terus kahareup rek muka panto. Bray, panto dibukakeun horeng teh Haji Ahmad nu maksudna rek ngabejaan. Yen Neng Eti rek dikawinkeun tereh-tereh kaduana mah cenah bari sakalian we ngalongo ka Nyi Kokom. Geuning Akang, kumaha Nyai Cager
Cek Haji Ahmad bari terus ke jero gancang munjungan ka Mang Andi gek diuk ngariung di patengahan. Calager di situ Aksan, pangestu Mang. Gening Akang, cek Nyi Kokom. Kumaha Nyai cager, cek Haji Ahmad bari terus ka jero gancang munjungan ka Mang Andi gek diuk ngariung di patengahan. Aduh, hapunten Pak pamirsa ieu janten ieu nya kedahna teh Mang Andi penten saranu rada aki-aki na teh nya. Pak Haji Ahmad rada ngolakan aduh ya bakal tibalik cenah ieu. Aduh hapunten pamirsa keun nya ya orang geleyeungkeun cenah. Aduh. Calager di situ Aksan, Mang Andi harita ka Haji Ahmad. Pangestu Mang, sabangsulna kumaha di dieu daramang tembal Haji Ahmad. Nya kitu we di dieu mah. Kumaha bejana eti teh? Mang Andi harita ka Pak Haji Ahmad naroskeun. Manawi maksud abdi ka dieu teh bade ngawartosan rehna eti teh bade disalamatkeun moal lami deui kinten-kinten 20 dinten deui. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.